Anak Adam anu ngora mengpengora prak ibadah supaya untung pohara komonuges kolot masing tambah pogot sabab bakal tereh nyorang kana maut. Tapi kade bisin teboga ilmu jadi lapur ibadah moatinamu. Ilmu nutilu perkara masing bisa masing arti ulama ke asa-asa. Hiji ilmu tauhid nu kaduana ilmu fikih tasawuf nu katiluna. Ilmu tauhid nu mingpin patekadan ilmu fikih ngajaga ibadah badan. Ilmu tasawuf pikeun ibadah hati pikeun mereskeun sakabeh pangabakti.